Cin, Kulan, Bah. iya kopi naon? Nah, rada hasem. Oh, iya. Kopi istimewa, Abah. Gitu? Hampir sami sareng kopi luwak. Anu kasohor teh ya. Kopi naon ngaranna? Kopi ucing. Disingkat kocing. Kocing. Abdi nu ngadamelna nyalira. Buatan mana? Apanan praktek ekonomi kreatif teh ya, Abah? Kunaon buat ngaranan kopi ucing? Marginya diolahna teh ngange ucing. Nge ucing? Upami kopi luwak apanan kopi nate di dahareula ku luwak. Sate acana teh. Tah, anu ieu mah kopi nate di dahareula ku ucing. Terus diolah janten kopi bubuk. Abdi mah terinspirasi tina kopi luwak. Namun ari luwak makan sesah. Hese emang. Tah supados gampil abdi ngange ucing we. Da di bumi abdi teh sana aya 15 ucing. Nya. 2 ucing tetanggi, 13 nu abdi. Nah, ucing bagian kopi gitu. Nyeta atuh. Henteu. Tapi dah kudu kreatif, Bah atuh. Kreatif. Kopina bah ku abdi dipek-prek rada kasar. Terus Terus dicampur lauk asin. lauk asin. Terus diparadkeun ka ucing. Upami tos keluar sareng tai ucing. Nya. Terus digerus. Terus gerusan kopina teh disaring. Disaring kumaha? Nya disaring we. Terus dipoe. Dugi ka garing. Terus digiling. Tah. Ieu mah asli, Bah. Asli kumaha? Abah anu pertama nyobian kopi ucing abdi. Data can kantos disuguhkeun ka nu sajen mah. Spesial. Abdi oge teu wantun nyobian nyalira. Lagi. Kumaha, Bah? Kumaha? Awas kopina. Kelo. Naon, Bah? Belakang sia. Cing gablek pipikiran sia teh. Kopi eta mah, Bah. Teh Kopi. ucing. Teu perasaan sia. Suwer, Bah. Kumaha mun Suwer aya modal? kopi. Cin.